Bismillah kecap wiwitan audu eta nu paradu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Ya lama leuwih Allah manusia tak maning pantun tata maning Allah Bismillah sasawala saru paning pantu Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menang tilu kali, astagfirullahaladzim. Bul kukus kaluhur kanu mayungan, kahanap anu ngamparan, kagigir kanu ngaping berang jeung putih, berang jeung putih. Kaluhur kasang rumuhun kahanap kasang kabatara nagaraja kabatari naga umpi kapangeran bagus daka anu bisa nyukruk laut mapa sagara ngurus bumi ngapu ngawang-ngawang kapangeran mancur putih nulinggih dina embun-embunan kaula Kaulah sejak akhirnya saya hatur bakti sangu wangi sapirulukaneun mugi kasari kabakti katarima pangabakti tiap sarena alit anu dibaktikeun ageng disuhunkeun singetna ka ibu karama ka anu teu ngandung karama anu teu ngayuga ka ibu Hawa karama Adam ka Gusti ka wali ka Allah ka Rasulullah ka dulur kaula nu 4 ka 5 pancer ka dulur kaula nu 6 ka 7 pancer ka nini ka agi ini para jibatin aki para jibatin anu bisa ngarupakeun anu bisa ngarekakeun anu bisa nimbang kana kasalahan urang sadaya neda agung nya para luhur
kamanggung nada papayung kadewatan nada maaf nyakuring bade diajar ngidung carita pantun ngakuara carita lana rasa ngilawang kancana nu hayang dilalakonkeun lulurung 7 ngabandung kadalapan ke disorang salapan heuleut-heuletan 10 raja bantala anak jelek teh dibukakeun cupu manik astagina kapendak gunung aliwan gunung rancage nahate dibuka patingah halang dibuka patingah dalam tabe pun bilih aya nu kapurung ku wawangunan katingker ku papageran katin caku tatapakan kadurungna kalisungna kanyiruna bilih aya karuhun anu teka calung karamat anu teka onang karuhun anu kabadu karamat anu kadupak bilih aya nu kagurat kasifat bilih aya nu kabadu ku kumungna kadupak laranganana nedagungnya paralu tabe pun kapupuh agung rahyang mandara jati nedawidi urang titipkeun tetepkeun khususna warga masyarakat Purwadadi umumna Kabupaten Subang di luhur sausap rambut dihanap sahibas dampal digigir di tengah Gusti nu maha kagungan titip cenah bakal nguhurit bilang bakal katempuhan kasadayana haruhun pupuh Subang hincu putu sadayana nyuhunkeun salamet nugrah mulia karatu manusia ratu sapaat wali mukmin nada agung nya para haluau jurig nu aya dina diri masing-masing geura nyingkir setan nu aya dina raga sewang-sewangan geura nyingkar kabasmi ku rajah aheng rajah Kangjeng Rasulullah Jabrail anu ngalebur nu ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaikat kudulur kaula kabeh Ijroil anu nawa Jabrail anu nawa ari eta malaikat Mikail nu jadi waluya jeung malaikat Israfil nu jadi rahayu jadi waluya salirana kidarunin rejeng nyi kedeng lodaya oge pangersa eyang sembung jarum jaradupa ulah jail kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab manusia matang tu kaliputan yang mano sapun ka Maha Agung ka Gusti nu Maha Suci Gusti pamuntangan berang Gusti pamuntangan
sajatini ngepati hurip sajatini kalanggengan sajatini pun sapun awik nam astu paralun kabuderaan karumuhun kakaruhun kula amit sejak kula menta sejak ngalah mundur tineng panasara pun sabun kasakur dulur nu sarasa jeung sasukma utamana tatar Subang jembarna Galuh Papua tamperkeun saripatina tanjeurkeun aweuhanana tanjeurkeun aweuhanana nyung si harti Siliwangi nu nyamuni dina diri nu miak sadina raga dina raga Siliwangi nu kiwari Siliwangi nu bihari mugia panjang pun Abu Bakar nu tiwingki ti payun bagenda Umar nya Usman nu ti tengen teh nya Ali anu ti kiwa Gusti Rasul di tengahna ti luhur Gusti yang agung pancer jati ning manusia Ari Muhammad sajati eta jati ning manusia nu mulya salalawasna ti samemeh aya dunya awang-awang uwung-uwung bumi langit tacan ngajadi sawarga katut neraka uga sadaya tacan aya nu aya nyataya sanesnya alif ieu rupana nya alif ieu rupana nya insun jadi nyata ka ngadege
teu karasa ku kersa pangawasana rahayu kagungan maha agung walagri kersani Gusti rahayu kagungan maha agung walagri kersani Gusti naon atuh rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunya sedangkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa urangan saukur dibogaan ngan teu ngaboga-boga paralun narutus gunung mapalias narajang alas ingis nemrag pasir lungkawingnya wadah tutung ngebiritna manusia milari kipayah sacarana atuh di dia hampura wae ka para kiai ulah rek nyaji ka para ustad ulah rek nyawad kana pintonan ieu seni nu digarap kumang ayi anu sepi ku pangarti ngahibur ukur kawani nanging sugan aya nu kataji ku nu kasep model abdi hampura kasadayana kasindir kudu wayahna malah manar ieu pantun sing aya hikmahna pikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina malah manar bising kasilih ku junti mang ayi milari sasuap nasi ukur ngajentrengkeun kacapi nu penting ulah korupsi bising asup jaruji besi cinawa kerek calek nyalemekan kedal ucapnya nyarita lalambe naki juru pantun anu bakar ngabukara baker rahasia nak manusia lalu cira jalan ke negeri ngemat jalan ke humana molongopong jalan ke gedong nalika zaman harinta pajajaran sate acana nyaeta Galuh Papua didinya para petani oge inggon-inggon kaya ning doma sapi muni ngejengme kacida salaluburna sabab ai baheula petani na teh benten sareng kiwari wa nu mawi ngicik ngibur melakna nur ge sok aya panaparibasa nitipkeun cenah ieu nu geulis di Cikubang Cikahuripan sing alus hejo lemok daunna sing alus ranggeyanana diayakeun mitemeyan nyaeta gunana keur adab ka Sri Pohaci kumaha ayeuna geus teu aradab ka Sri Pohaci ngarit oge janji bret wilujeng lamun aya hama loba teh mah wa atuh di dieu tatanena kacida suburna ieu daerah anu kasebatna pancuran emas atanapi ekek sandane mudah-mudahan di Purwada disingka sebatnya tanah pancuran emas atanapi Garuda ngupuk cinawa dugi kena ka malang aku pucuk kabungna ngaberes tangkala jambe ngajajar pelak kalapana pelak cauker mejeuna cumuu pelak jagong keur mejeuna pateng tongan ngan gemuk atanapi benguk anu teu dipelak teh da eueuh nu mere bidihna ingon-ingon sapi muning jeung domba dikuku tong borok ning baheula mah sapi muning domba jeung reungna dalah reungit jeung rametuk dikukut nepikeun ka sagede-gede duegan cenah aturang nyarioskeun nyaeta di hiji kerajaan Kasunaan anu nya kerawati ngabahudeun teh aya sanesnya ta Prabu Dewa Niskala
Ari Prabu Dewa Niskala Tirundayan nyaeta eyang susuk tunggal oge Ki Gedeng kasih sareng Ki Gedeng eta apa sadayana opat nyaeta penjuru Dumawi urang Sunda mah opat kalima pancer da baheulana ge pupuhna ge hiji eyang susuk tunggal kadua Dewa Niskala tilu Ki Gedeng kasih opat Ki Gedeng tapa anu ngicik ngibur di tanah urang baheulana Ki Gedeng tapa urang ngulas sila tapi mulai sila sejarah Subang sakilat wa margi di pasian waktosna 10 menit cenah Mang Ayi. Atuh di dieu keur mejehna harengheng loba anu nyaeta nyaritakeun kasunaan kadang atanapi ka kuping ku Prabu Dewa Niskala cumeluk ti kajauhan gantawang ti kaanggang ieu Prabu Dewa Niskala nyarukan kana janten putrana Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa teh kagungan Prameswari dua anu hiji Nyimas Kentring Manik Mayang Asuna anu kadua nyaeta atanapi Nyimas Amat Kasih ti Ki Gedeng Kasih kunaon cenepangna ditikah eta putra wana lamun cek bahasa air mah politik meureun wa sieun nagara teh beunang ku batur tangtuna wae ditikah teh eta tujuanna nanging cintana nu sajati mah ka urang mana cikan Raden Pamanah Rasa teh wa atuh di dieu Prabu Dewa Niskala nyalukan kana jantana putrana menak Raden anak king anak ama coba ka dieu kasep ampun teuing atau bateuing ama sumanga ieu nu janten putra dipayun nyuhunkeun sama pangabaktos muga ditampi ku dampal salira dihampura kasep cikana ka dieu ama aya badan tenekeun hiji ngeunaan nyaeta di tanah Kaler cenah ceuk beja aya nu ngadegeun pasantren cikan ku sarila paruruh ka ditu kadua ayeuna seueur anu ngangkeun nyaeta Tirundayan Siliwangi nyati hidup teh nu mana kasunda anu aslina ciri-cirina urang Sunda teh nu kumaha asep oge laku lampahna urang Sunda teh nu kumaha hiji nyata tebihkeun tina rasa hiri dengki jail kaniaya upat simuatur rupak dudupak beh dituna ngarebut alas batur tah keur urang Sunda mah moal aya papaseaan margi tos diwengku tos ditingker tos dipager nyata ku silih asah silih asih jeung silih asuh nah eta teh lain sifat nabi ulasan asihan dedeuhan teh kasep tah ajaran ti ama syat acana gubrag Islam ka tanah Jawa ajaran silih asa silih asih silih asuh mah geus aya ti beh dituna ge wa sakumaha tadi anu dicarioskeun nya teh ku pangarsa guru agung Kiai Agung ampun teuing atau bateuing ama kedah kumaha cenah ayeuna putra cik atuh pasien lolongkrang atana pipi wejang kieu we kasep ayeuna mah gancangna carita we kasep da di pasien waktosna sakedik ieu teh ku panitia teh wa lamun ditek-tek nepi ka pengek ieu lalakon moal tamat 7 bulan 8 poe wa